Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedih Rod, jujur sedih. Aduh, nyesek wah nyesek. Ziat pangdoa hatur ijabah sejageraskeun lumampah dibalurkeun kana pais ieu pambuang panghanyir jadilah bumbu yang terindah di dalam rumah tangga kamu pangalungan jantan ku panganten istri. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga aos kurang aos udah alhamdulillah. Detik-detik pengantin pria keluar untuk menuju pelaminan. Awe payang hiji ieu payang hiji kata sok payang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedih Rod, jujur sedih. Aduh. Aduh, nyesek wah nyesek. Awas kamu nggak berhubung ke cara kembali. Jadi titulin betik gitu. Wiwitan di pangeran Mahajembar solawat anu linggih menyakseni menenggah atra katinggal mengalisik di alam gaib mugi jembar pangampura mugi sugih panyaksana wanci manusia itu galur mapai langkah angkat tapak di masyarakat pasti Kacau. Kayak sasaman. Kawitan acara pangalungan biasa ke mertua ke calon mertua kemari atasan
pangalungan jantan ku panganten istri. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga aos kurang aoskeun sahadat barokahna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mangga anak itu saleh teras dileraskeun teu yang dilepas neng teras di kahanap leraskeun. Alhamdulillah. Neng salim ka aa. Neng anu salim aa. Neng anu suntan nah alhamdulillah. Dirangkul gelis aa da parantosanya ibu. Mangga ieu leres pun bojo teh mangga. Sok atuh teh panggila tak naku aa alhamdulillah rabbil alamin. Kapayun neng salim sok gelis mana rangkulna aa ngarangkul ka neng ngarangkul ka mangga. Mangga mangga ayo ayo asa langsung atau mangga mama kapayun di mangga di cepeng atau digandeng gelis tah bapak kapayun mangga mangga fotografer ngajengkeun hapunten heula sakedar. Sandingan puji bagi ilahi Rabbi. Kala dua kalimat syahadat berkumandang menggema, mengiringi detik-detik pernikahan. Kala kesucian jiwa tersambut indah. Mangga kapalidir dikait. Maha suci Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, mematri janji di hadapan ilahi Rabbi untuk memelihara ikatan suci dan mengikuti sunnah Rasulullah. Semoga akad nikah keberesan kaburu beresan tersadai rangkul heula tidak salam dulu. Mangga mama salam heula. Mama salam heula sareng besan. Sok atuh mama dirangkul. Alhamdulillah tak kitunya. Mangga anu cacanakan anu sapalihna. Alhamdulillah ini tenda cinta Arodi sama Neng Sumarni sebegitu banyaknya yang dibawa. Tolong disimpan baik-baik dan diamankan oleh keluarga besar Neng Sumarni. Urang lajengkeun kana acara sungkem. Mangga pilih aya nu saguru saelmu naha acara ujug-ujug sungkem. Akadna parantos tadi di masjid. Mangga mama nasib tunggu cepeng kananan mangga neng pada dibuka seluk mangga bertemping raos tali sok bebenah darah-darahni mangga pilih sapatu cangkul atau napi nyeri dibuka ke salus dina ngawitan nambah ngabaladah sagaran kahirupan tepisang-pisang orang samudayaning anu karsa sunting kalayan ridha lillahi ta'ala bergenjiat pangdoa dan ijabahna. Mangga urang aoskeun sasarengan sadayana jiat pangdoa terijabahna sejanaraskeun lumampah ngadahuk ngalaki rabi mugia waluya walagri kana diri abdi selamat kawin abdi dikandung disesasi bagi kesalahan saksi antos mamah kepayahan anu langkung siang kalayan wangi namtul sulit karabunnya jati mugia dina banget ieu wajib wahi abdi gestu tina lelembutan abdi anu pangjual kita rasa sebelum segala sukma berpaangkan juarinya hiji dina seseket kasih Allah menjadi apa tujuan sok serkan panyawang hidup kenakan aku jadi bapak kata jadi anak dina sarilah upayahan yang tamat membutuhkan
sakabung mah bapak kesundang meringung ditambah banguh kesusah nalika tu bisa numponan kayu. Apa tadi dia? Enggak. Sarang tulis Alika kamera ke kamera tunggu tulis tangan enggak. Nah, hapus nari kapalnya dicuain. Alhamdulillah acara sawer panontosanse ya iklan. Alhamdulillah acara sungkem panontosanse. Adalah karena ini lamun kene si 50 simpen duanya di tanggal belanja 2 kedah gaduh tabungan dina aya beda mana dilambangkeun ku artos anu receh anu kang alitna yang hidup di larian mugi kedah 3 alit heula disimpan ataupun bodoh kedah mampi pendapatan tamuket anu alit dibalurkeun kana pais ieu pambuang panghanyir jadilah bumbu yang terindah di dalam rumah tangga kamu dilambangkan ku panen itu pamintan cuma dia anu dari ngawat kita sih naik dari ayat ini bapak 2 mangga salam talim dan sadaya kabar kirim bahaya tangan salam haruya masami dia ayat singkuri ada paralon de ayana kumawangkon ada kasana yang ayun bari ada tingkong pantun aku kisah ini kami ada waktu Ujang ulah kegelengan tak nyata terangkan betul seperti cangkang orang bertanggung kurang menang kemayangan kurang kenal apa gunung panggil tidak cuma kawan jangan mematok mengejuara ujang ulah reknyara memasuk kuala untuk ujang uara ngomong tentang ujang dengan siap ucapkan ya. Nah, teknis dan kaset teknik ini. Ingat ya, itu kurang mana butangku. Ayah rupiah sebenarnya, karena jangan kita kurang kali ini. Siapa ucap kau itu? ayah wae Kau ucap ucap, terus baru orang kali. Mudah-mudahan kita barengan keturunan yang soleh soleha amin. Apa payung-payung atau harus sok tungkul kunaon make istri tungkul ke anak ngabutoskeun yen pun bodoh teh kedah tumbuh kedah nurut pacara kecantikan keuleuh ngetak binatang ieu bisa ka kiri ieu bisa ka kanan yang hidup teh bisa nancap di punggodok tegengin kahil ka kanan kahil ka kanan ye bakal nilariana nakah dipincak ye nata namanya nah badai kujumpah namanya dari gue namanya jangan dulu ashab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 3
Sabar. Karena bukan terlalu kuari. Dua. Dua setengah. Satu. Mana? Ucap. Ucap. Alhamdulillah. Mana aku dengan katakan atas. Mangga panganankeun. Mangga geus tungkul deui. Sapatuan caroge. Tah kata ngalambangkeun. Ketika seorang istri terpuruk dalam badai kekecewaan, anu kedang mulungan teh hidup. Lindungilah dia, jagalah diri dia. Hiasilah dia dengan budi pekerjaan. Darahnya sampai tes, rambutnya salaman di atas. Dia teh harus kaca ayat kosan. Ada harupat benten teh jeung nyarekan. Benten pintar tangan benten. Nah, ada harupat warnanya kumaha? Hideung. Lulus terus. Kudu heurah harupat. Dewe keras aturan kapung bojo. Kedah ulah getas harupateun dilambang. Ulah getas harupateun kudu laleh kaisan kapung bojo. Ulah nyerang kawas jeruk. Nah, dilambangkeun ku